nanti kisah ke 45 nya. Tinggal kisah ke 45 al-hikayah al-khamisah wal arba'un bi ba'di mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah anu ka 45 ya ngeunaan sabagian mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kisahnya lumayan rada panjangnya. Dihikayatkeun nya dikisahkeun ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala nya Anas bin Malik nyaurkeun kieu dina hiji dinten Kangjeng Nabi nya dina hiji dinten teh Kangjeng Nabi lebet ka bumina Siti Fatimah. Sa Siti Fatimah teh putrina Kangjeng Nabi. Nah, hiji dinten Kangjeng Nabi teh nganjang mencek zaman aya namanya. Nganjang ka bumina Siti Fatimah. Terus eta Siti Fatimah teh ngeluh mencek bahasa orang pa abdi teh lapar. Nya. Naon cenah? Lapar nya. Nyarios kieu Siti Fatimah teh, Pak, ya abatila namun salasati ayyam lam naduk ta'aman. Pak, abdi tos 3 dinten teu tuang. Sabaraha dinten? 3. Nah, 3 dinten teu mendakan tuangan. Lajang Rasulullah nya mukakeun perutna. Jadi pas Siti Fatimah nyebatkeun abdi teh acan tuang 3 dinten, Kangjeng Nabi muka aya. Dina perutna dibuka katembong. Perut Kangjeng Nabi teh diganjel ku batu. Ya. Ganjel ku naon? Ku batu. Kumaha saur Kangjeng Nabi, "Hai Fatimah, lamun anjeun can tuang 3 dinten, yeuh bapa anjeun mah tos teu tuang 4 dinten." Ya. 4 dinten tos teh tuang. Nah. Lajeng kaluar Rasulullah teh ti bumina sa tadi teh Siti Fatimah. Rasulullah anu matak nalang sama sarasna sanes ku Siti Fatimah na. Tapi ku teu tega mah ninggal Hasan Husein cucu nanya. Hasan Husein pasti lapar gitu kan. Rasulullah teras mapah dugi ka kaluar ti mencek urang ti Madinah. Ya, mapah keluar ti Madinah. Jadi keluar ti mencek urang ti jalannya, karena namun mapah pasti lewat jalannya lorong-lorong atau jalan satapak. Jadi Rasulullah teh dugi ka keluar ti jalan satapak Madinahnya. Nah, di lorong Madinah. Terus di pinggir jalan mendakan seorang baduy. Apal baduy? Baduy teh mencek urang mah orang pedalaman. Ya, orang Bedui itu, Arab pedalaman. Keur nimba cai, nya, keur ngalacai di sumur. Terus Kangjeng Nabi teh ngadeg. Ya. Nyengharep ka eta orang Badawi nya. Bari eta si orang Badawi teh teu apaleun. Yen eta teh Rasul terkenalun da baheula mah fotonya, videona, TV na urang oge kadang-kadang aya TV na aya videona terkenal sok ayeuna
gubernur Jawa Barat saha teu apal kan. Nah mun papangih di jalan teu wawuhnya gitu. Nah sami kapungkur ge. Nah itu teterangan saha gitu nya. Eta nu naros teh gitu. Si Arab Badawi teh teterangan yen eta nu naros teh Rasulullah. Jadi teterangan eta teh nabi. Terus Kangjeng Nabi kieu, "Hei Arab Badawi," muncul urang mah nya. "Hei Pulan," muncul urang mah, "Hei Mang," mun ka Mang mah nya. "Hei Ki," gitu lamun Aki gitu kan. "Hei Arab Badawi," gitu kan. Meunang henteu ku kuring eta dibantuan, tapi minta upah, kuring rek gawe. Ku kuring dipangalahkeun caina. Ya, tapi kuring minta buruh gitu kan. Kuring nu pangunjalankeun cai tapi minta buruh kan, minta upah tentu ngemis kan, tapi naon minta pekerjaannya eta Rasul teh. Lajeng cek eta si Arab Badawi teh, "Naam, cenah mangga atuh arek kitu mah." Terus kumaha eta teh carana cenahnya cek si Arab Badawi teh. Si Arab Badawi teh miwarangnya nyandak eta cai ti sumur, terus si Arab Badawi nya Rasul nyandak cai ti sumur, lajeng si Arab Badawi nyerahkeun ember. Terus ku ember eta teh dipake nyebor atau dipake masihan nginum satona teh nya. Nah terus dugi ka tilu balik. Nah sabada kitu lajeng Rasulullah tiasa tuang ti dinya tah. Tina tilu ember tadinya, tilu ember tadi, tilu balikan gitu kan. Lajeng Rasul ge nyeboran deui dugi ka 8 ember. Ya, dugi ka 8 ember. Nah nalika bade ka anu salapanna, bade nyembor anu ka salapanna, caina eueuh, caina seep gitu nya. Di sumurna teh. Sumurna seep gitu kan. Terus bingung Rasul teh cicing. Ya, ngadeg Rasul teh da. Caina naon? Seep saat caina. Ukur halodo caina saat. Tak datang si Arab Badawi teh ambek-ambekan. Dina kayaan ambek balahan mah ieu nya naudzubilahnya ku sabab terkenal ieu nya. Orang pedalaman kan mencek urang mah ngomongna kasar sahaok dua gaplok gitu nya cek Sunda mah. Eta Rasulullah dugi ka ditampar. Entah terangan eta teh Rasulullah. Dugi ka ditampar lalai Rasulullah teh nya. Nah, terus nyerahkeun ka Rasulullah teh 24 korma. Ya, di buruhan sabaraha? 24 korma, 24 biji korma. Eta tadi geus 8 ember teh nya. Nah, lajeng Rasulullah teh nyandak eta buruhna teh ya, bari nyandak deui ember. Ti mana teh? Ti sumur. Nah, nyandak eta ember ti sumur ku pananganan Rasulullah. Terus diserahkeun deui kasih Arab Badawi ember teh nya. Rasulullah terus angkat deui. Rasulullah angkat ti payeuneun si Arab Badawi tadi. Nah, si Arab Badawi teh mikir sabada Rasulullah angkat ngahuleng sajongjongan mah cek Sunda mah ngahuleng sakedeung. Ya, rada kabingungan gitu kan. Terus ngomong sorangan cek si Arab Badawi teh lamun ieu tadi nu dikepret ku kuring teh nabi sebenarnya bener-bener nabi. Nah, lajeng si
eta Arab Badawi teh nyokot naon. Oh jadi anu nyaurkeun kieu nya. Jadi sabada geus ini tetanya geus angkat Rasulullah. Terus si Arab Badawi teh mikir gitu nya sajongjongan. Terus ngomong cenah, "Oh ieu teh nabi anu tadi teh." Saya tadi teh nabi. Terus eta si Arab Badawi teh nyokot bedog, nyokot peso nya. Terus neuteuk pananganna anu katuhu anu dianggo ngepret tadi teh. Anu dianggo ngepret sa Kangjeng Nabi. Dugikeun ka ngarang-ngarang ditutuk ku sorangan. Leungeunna ditek-tek ku bedog sorangan. Dugi ka eta si Arab Badawi teh pingsan. Pingsan kapendak kudu ngaliwat. Ya kapendak kudu ngaliwat. Kudu ngaliwat terus di ieu dibanjur ku cai akhirna sadar. Ya, sadar. Nah. Ya, sadar gitu kan. Terus ditanya kunaon ari anjeun eta beungeun ditek ku bedog. Ya, nanaonan mun ceuk urang mah. Terus nyeritakeun kuring teh tadi ngepret rarai hiji jalma terus ngaduga eta teh Muhammad. Nah, kuring sieun ya. Sieun disiksa gara-gara tadi. Ngepretnya Kangjeng Nabi sieun gitu, sieun disiksa akhirnya daripada leungeun kuring disiksa engke di akhirat, geus di dunya ayeuna ditek gitu nya. Tek. Aya teh bener. Geus bade ditek-tek gitu kan. Tadi pandangan anu dianggonan tadi ngepret ya. Terus nyanak eta leungeun anu ditek-tek teh ku leungeun kencana. Terus dicanak ka masjid. Di bawah eta leungeun teh anu potong sabelah. Jadi leungeun anu potong sabelah kan leungeun katuhu. Di bawah ke leungeun kenca. Tok bayangkeun, nya dicanak ku leungeun kenca moal leungeun sorangan geus potong. Itu kan dikadek tadinya. Nah. Terus dicanak ka masjid. Dibawa ke masjid terus ngaran orang Arab ja nyariosna orang Arab pedalaman kan ngomongna kasarnya mun urang mah gogorowokan gitu kan lah teu ngaran orang pedalaman. Mencek bahasa Sunda mah jauh ke bedug gitu nya. Orang lembur bau lisung teh gitu nya. Ngomongna teh polosnya. Nah, mana Muhammad? Nah, mana hai sahabat Muhammad? Di mana Muhammad gitu kan? Di mana Muhammad? Jadinya ya Abu Bakar, aya Umar, aya Utsman nuju caralik. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman nuju caralik di masjid. Terus naros eta anu tiluan teh Abu Bakar, Umar sareng saya tadi Utsman. Aya naon mana rek nanyakeun Muhammad. Kumaha saur eta cara Badawi teh? Kuring aya perlu di mana Muhammad? Aya perlu. Nah, terus dongkap Salman. Ya, Salman Al-Farisi. Aya Salman Al-Farisi eta salah seorang sahabat Nabi. Nyekel leungeun si Arab Badawi. Hayu, kurang dituduhkeun cenah. Kadi milu tong gogorowokan era. Dijewang pandanganna ku Salman dicandak ka bumina Siti Fatimah. Nah, nalika dongkap ka bumi Siti Fatimah, Kangjeng Nabi teh nuju nyandak korma anu dibawa teh ya. Ya. Ka bumina Siti Fatimah. Terus Hasan teh incuna kan nya. Hasan teh dicalikeun dina paha. Nah, dina paha anu katuhu. Nya dilahun. Terus Husain dina pahana anu kenca dilahun dua nana ku Rasul teh. Nah, terus dua nana
nuju kan terus tuludin dan lapar tilu denten terus tuang kan tadi dari awalnya kan ya nuju tuang tadi non korma anu dicanak teh kan 24 biji dia buruh tadi beburuh ti si Arab Badui bari ngepret segala gitu kan bari ngepret segala karek menang 24 biji korma 24 siki teh dipasihkeun kanggo masihan tuang saya tadi Hasan Husein. Jadi terus si Arab Badawi itu ngomong kieu. Oh datang kan guguruk kan orang kampung teh nya. Orang kampung teh nu berpendidikan kan orang Arab Badawi, orang pedalaman. Oh sopan santun teh assalamualaikum teh naon nya ujug-ujug. Muhammad gitu nya ngagorowak langsung. Muhammad cenah. Lajeng Nabi Muhammad sasauran ka putrina ka Siti Fatimah. Cik Fatimah tinggal eta dipantau saha cenanya. Gugurawakan di luar. Cik pengen ninggalkeun. Lajeng Siti Fatimah teh keluar mendakan si Arab Badawi nya keur ngajega di hareupeunana bari mawa naon tadi leungeun nu potong teh sabelah. Ya, leungeun katuhuna anu potong dicepeng ku leungeun kenca. Bari naon getihna ke masih keneh ngucur. Wah, getihna masih keneh ngucur coba kabayangkan nya moal leungeun sabelah getihna masih keneh ngucur. Gitu kan? Lajeng ngaran istri kan Siti Fatimah suak ningali nu kitu kan. Ningali moal leungeun potong bari ngucur keneh getih. Akhirna lebet deui Siti Fatimah teh nguningakeun ka Rasulullah anu katinggalna. Ya. Nah, atuh Rasul teh keluar. Nalika ditinggal ku Rasulullah, ya Rasulullah gitu nya. Hapunten abdi teu uninga anjeun teh Rasul. Hapunten abdi kata si Arab Badawi gitu nya. Ampura abdi, ampura gitu nya. Terus lajeng Rasulullah naros. Kunaon anjeun buat nektek leungeun anjeun. Gitu kan. Kumaha saur Rasulullah? Saur si eta Arab Badawi, nun Rasulullah abdi alim dina diri abdi teh aya panangan anu kantos dipake ngepret wajah Gusti, wajah Rasul. Abdi alim dina awak abdi teh aya panangan anu kantos dipake ngepret Rasul. Kumargi kitu ku abdi di tek gitu kan. Nah, kumaha Rasulullah? Lajeng Rasulullah sasauran taslam. Ya. Islam anjeun salamet. Nah, kumaha Rasulullah teh? Islam anjeun salamet maka anjeun salamet. Akhirna si eta Arab Badawi teh lebet Islam. Terus nyareus kieu ya Muhammad. Oh, ngaran Arab Badawi anggar we dah orang pedalaman teh watakna keras itu nya. Watakna keras. Hai Muhammad, lamun leres anjeun teh nabi, mun bener anjeun teh nabi. Cik panglereskeun deui pandangan kuring. Panglereskeun deui pandangan kuring anu geus dipotong gendang tek teh. Lajang fa akhadaha sallallahu salam ya teras dicandak eta panangan katuhun geus potong teh kadek teh ditempelkeun deui ku Rasulullah dina tempatna ditempelkeun ya teras diusap ku pananganna teras di ludahan lajeng ngucapkeun basmalah maka kalawan widi Allah izin Allah nempel deui narap deui eta pananganna lajeng si Arab Badawi asup Islam. Alhamdulillah lebet Islam. Tapi na kisah ieu eta memang tadi kan judulna di antara mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad.
kan di dia selasna lain masalah pandangan nu potong anu mujizat anu ieu nana tadi kisah nu awal anu matak haruna naon setingkat Rasulullah opat dinten teu tuang setingkat Siti Fatimah 3 dinten teu tuang tapi henteu wantun jadi pengemis komo menta-menta di jalan henteu bahkan tadi Rasulullah keur diri nama ke Rasul nama anjeunna henteu najan teu tuang sabaraha dinten gitu jadi masalah tapi nu matak naon nu matak harunya ka saha tadi ka Hasan Husein Hasan Husein mah kan alit keneh ya, murang kalih keneh ayeuna teu tuang 3 din dan keun ari kuring mah gitu cara Rasulullah kaula mah da kuat najan saminggu oge gitu cek pasarna tapi iya kan murang kali tapi sok sanajan ayeuna jang murang kali untuk diajak ngemis sigar zaman ayeuna bawa orok teh nya pake ngemis di jalan loba kan begitu mau ibu-ibu mau budakna namprak eta henteu islami ya henteu nyontok karo Rasul sekalipun ayeuna nyaah kanu jadi incuna henteu menta-menta komo ayeuna padahal lamun nyuhunkeun ka para sahabat pasti dipasihan kan tapi henteu dirahasiakeun bahkan mapah nyalira ka luar Madinah ka jalan pinggir Madinah urang mah tepi wiring atawa pinggir kampung gitu nya perbatasan supaya naon tadi menang pada damelan damel kata tadi kasih arah badawi jadi ternyata orang dianjurkan kedah kerja orang dianjurkan ulah jadi pengemis ya di samping tadi mujizatna tiasa tadi Rasul nempelkeun deui pandangan utos potongnya nah tapi lain eta nu paling penting salaresna mah yang urang hikmahna nyata tadi najan urang dina kondisi keur lapar keur kumaha wae urang jaga kehormatan ya ulah sampaikan ka jadi pengemis ulah sampaikan ka urang nuang barang anu haram ya usahakeun gawe naon we bayangkeun tadi satingkat Rasul wae tadi gawe nanya tadi hoyong kengeng tuangan ngabelaan ngakutan cai ya ngakutan cai jadi naon we pekerjaan nu penting halal entong isin ayeuna entong rasa gengsi nu penting pekerjaan naon tadi halal nya tata kisah ka 45 nya ngeunaan tadi judulna teh sabagian mujizatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.